Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajeng hancagarapan Darsan Kitab Durratun Nasihin halaman 147 kantun waqala ba'dul ulama'i. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala ba'dul ulama'i yuj'alur ruhu fi jasadihi. Waqala sareng parantos ngadawuh saha ba'dul ulama'i sapalihna ulama ngadawuh kana lafad yuj'alur ruhu fi jasadihi. Yuj'alu dijadikeun naon ar-ruhu ruh fi jasadihi dina jasadna itu jalma, kama sapertikeun perkara kana anu bukti itu man atawa jalma teh fid dunya eta di alam dunia. Wa yujlasu sareng didieukeun itu si jalma, wa yus'alu sareng ditanya itu si jalma. Tah di dieu aya pendapat anu anyar deui. Tadi ceuk pendapat kahiji mah nu disiksa teh ruhna wungkul jasadna mah henteu. Ceuk pendapat kadua bahwa nu disiksa teh ruhna jeung jasadnya dengan alasan-alasan argumen-argumen dalil-dalil tertentu. Ta ayeuna ceuk kawal katilu waqala ba'dul ulama yuj'alur ruhu fi jasadihi kama kana fid dunya, bahwa ruh teh dikembalikeun deui kana jasad sapertikeun di dunia. Jadi rohna dibalikeun deui, dihirupan deui. Sabada kitu wa yujlasu sareng eta jalma teh didieukeun, wa yus'alu jeung ditanya. Berarti sapertikeun jalma anu keur di BAP ya, lamun di kepolisian mah ditanyaan gitu. Atuh cek urang teh ari dihirupan deui mah kaluhur we naon ngaradak nya, atawa nitah kanu nguburna teh ulah teuas teuing ameh bisa bijil. Kumaha ta eung? Wallahu a'lam nya. Dangaranna ge geus pindah ti alam dunia pindah ke alam barzakh. Tabahkan waqala ba'duhum aya deui kaul ya waqala sareng parantos ngadawuh saha ba'duhum sapalihna ulama kana lafad yakunu su'alu lirruhi dunal jasadi. Saur sapalih ulama deui mah yakunu bukti naon as-su'alu pertanyaan teh lirruhi eta tetep pikeun ruh dunal jasadi henteu pikeun jasad lain kana jasad. Ceuk sapalih ulama deui bahwa pertanyaanna teh pertanyaan di alam kubur teh kana roh lain kana jasad. Beda deui ya. Aya deui teu kawalna aya waqala ba'duhum waqala sareng parantos ngadawuh saha ba'duhum sapalihna ulama ngadawuh kana lafad yadkhulur ruhu fi jasadihi ila sodrihi. Yadhulu asup naon ar-ruhu ruh fi jasadihi dina jasadna itu jalma ila sodrihi nepi kana dadana itu jalma mayit maksud namanya. Saur sapalih ulama deui mah lain kitu euy, tapi ruhna diasupkeun kana jasad ngan pedah ngan saukur nepi kana dadana sapotong, berartinya tina dada kaluhur hirup, tina dada kahandap maut. Ceuk sapalih kitu. Aya keneh teu pendapat aya waqalal akhiruna waqala sareng parantos ngadawuh saha al akhiruna pirang-pirang ulama anu sejen ngadawuh kana lafad yakunu baina jasadihi wa kafnihi fi kulli dzalika qad ja'atil athar
yakunu bukti itu ruh teh baina jasadihi eta di antara jasadna itu jalma wa kafnihi jeung boehna itu jalma, bahwa ruh teh dibalikeun deui ngan posisina lain dibalikeun atunya dideukeutkeun anu posisina teh aya antara jasad jeung kapan, luareun jasad jeroeun kapan, jeroeun boeh kumaha lamun mayitna hancur atawa diteuleumkan teu make boeh eta mah nya. Wa fi kulli dzalika sareng dina sakabehna itu kaol qad jaatil athar, qad jaat nyata datang, nyata geus datang naon al atharu athar. Kumaha atuh euy jadi bararingung ieu teh aya sababaraha kaol. Tadi kaol kahiji nu disiksa teh naonana ruhna. Kaol kadua nu disiksa teh badana. Aya deui anu disiksa teh ruh jeung badan. Aya deui nu disiksa teh badan ngan ruhna dibalikeun deui. Aya oge nu nyebutkeun ruhna dibalikeun deui ngan pedah ngan satengah ngan nepi kana dadana. Aya oge nu nyebutkeun bahwa ruh teh diteuneun antara kain kapan jeung jasad, antara boeh jeung jasad. Ari urang kudu nu mana atuh nyokot ieu euy. Wa fi kulli dzalika qad jaatil athar, dina sakabehna itu kaul anu tadi geus disebutan maka datanglah asar. Ari asar teh kaul sahabi nya asar. Mana wasohihu inda ahlil ilmi, wasohihu sareng ari kaul anu soheh inda ahlil ilmi mungguhing ahli ilmu eta ayyukirro yen netepkeun saha al abdu si abdu bi adzabil qabri kana ayana siksa kubur wa naimihi sareng kana nikmat kubur. Wala yastaghila sareng henteu katungkul itu si abdi, nakdirkeun an berarti nya sareng yen henteu katungkul itu si abdi bi kaifiyatihi kana pertingkahna itu azab jeung siksa kubur. Keur urang mah sakumaha tadi geus dibejakeun bahwa anu soheh mungguhing ahli ilmu mah cukup ngayakinkeun, cukup netepkeun kana ayana azabil qabri, kana ayana siksa kubur, kana ayana nikmat kubur. Yakinkeun we bahwa siksa kubur jeung nikmat kubur teh aya. Kumaha eta tata cara nyiksana Allah, tata cara mere nikmatna Allah. Wala yastaghila bi kaifiyatihi, urang mah teu kudu katungkul, teu kudu mikiran kumaha pertingkah atawa tata cara. Garis miring mun jaman ayeuna mah tutorialna Allah nyiksa jeung mere nikmat ka eta mayit atawa ka eta ahli kubur, kitu solusina. Min syarhil aqaidi mulakhason, dicanak tina syarah aqaid mulakhason barina anu dibersihkeun, dimurnikeun titik. Suila Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu wallahu a'lam bissawab.